Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha patepang deui sareng Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta nuduhkeun gambar. Sateu acan mulai pangajaran, hayu urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayeuna anak soleh-soleha tiasa buka buku halaman 14. Nah, ayeuna urang nuduhkeun gambar nu kahiji. Mana ari HP anak-anak tiasa masihan nomor hiji ka gambar anu HP. Kinten-kinten nu mananya? Nah, eta gambar HP teh anu dipasihan nomor hiji. Teras ayeuna nu kadua, mana ari topi? Nah, eta topi nu dipasihan tanda nomor 2. Kangge tugasna pek hidep teraskeun nuduhkeun gambar. Mana Aida si sareng salajengna sampai nomor 12. Kangge ngajawabna sapertos nuku ibu dicontohannya, nomor diserat di handapeun gambar atawa di sisina. Nah, saatos dikerjakeun, dipotokeun, dikintun ka ibu. Diantosnya panginten sakitu wae kangge pangajaran dinten ayeuna. Pendak Dedi sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.